Kanggo abdi pribadi ku bawelna Pak Dedi masalah kebersihan abdi mah ngaros kadidik Pak hatur nuhun. Aduh lamun heg napakuran di Suryalaya dimulai masuk aina pintu gerbang tos senalte tos dilepas halaman aina nu ka pangjaratan nu ka masjid nu ka bumi teh eta mah sadayana di keramik nu ka WC di keramik aina di lobot WC na cek paribasana urang lamun mani ge sugan rek beri gogoleran teu jarijipen lah beda jeung di urang-urang anu teu ngaraksa kebersihan mah di WC masjid teh nya di WC ya sajabaning pinuh kulupu teh nya pengar bu jengkol bu peuteuy tak kitu Masya Allah katampi pisan Pak katampi pisan asa kadidik abdi mah terus terang kitu nya hatur nuhun Pak hatur nuhun.